A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala fi hadzal kitab. Nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi karomatihi wa bi syafaatihi wa bi ijazatihi. Neraskeun kana hanca lugoh kitab Syarah Safinah. Masih kene bagian bab muqaddimah kalayan simkuring ngangge ieu kitab cetakan Harisma halaman 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'nal ihtimami sareng ari maknana anu diseja banget bihi kalawan itu ladzi talabahu eta menang hu kana itu ladzi au ibahatahu atawana punten talabahu eta nyupri hu kana itu ladzi au ibahatahu atawa menanghu kana itu ladzi bi alla yakuna kalawan yen teu kabuktian itu ladzi muharraman eta anu diharamkeun lidzatihi kana zatna itu ladzi wala makruhan sareng henteu anu dimakruhkeun lidzatihi kana zatna itu ladzi lakin la tutlabu tetapi henteu disupri naon al basmalatu bismillah ala muhaqqiratil umuri kana pirang-pirang anu hinana cek hukum syara kakan si zabalin sapertikeun nyapukeun jarian wala tatlubu jeung teu disupri wala tatlubu sareng teu disupri itu perkara lidzikril mahdi kana nuturna anu meles katahlili seperti tahlil wa qala sarangan dikasaha syaihu amiro syekh amiro wal balu sareng ari makna lafad bal aidon deui al qalbu eta manah kanal amro sapertikeun yen perkara li syarafihi kana mulyana itu amar wa adhamihi sareng agungna itu amar mi malaka eta ngamilik itu amar teh qalba sahibihi kana hatena anu ngabogaan itu amar listigolihi karena katungkulna itu sahib wa fi qaulihi sareng dina pangandikana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi dina eta lafad li sababiyati eta fi sababih ala kiasi qaulihi netepan kiasna pangandika Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dakhalatim ra'ah dakhalatim ra'atun annaro fi hirrah dakhalat asub saha imra'atun hiji istri annaro kana naraka fi hirratin sabab ucing bisa babiha tegasna sababna itu hirrah habasaha ngerem itu si imroha kana itu hirrah teh wahia halna ari itu si imroah teh imroatun hiji eta istri mim bani Israil di bani Israil wal abtar sareng ari manana lafad abtar maktu'udzan bi eta anu buntung tu'udzan bi eta anu buntung buntutna
Wal aqta'u sareng ari maknana lafad aqta man eta hayawan qata'at anu eueuh naon yaddahu leungeun itu hayawan teh au idahu ma atawa salah sahijina itu yaddah. Naon ringanan makna ajdam wal ajdamu sareng ari maknana lafad ajdam bidzalil mu'jamatin kalawan zal anu dicecekan. Al maqtu'ul yaddi eta anu dibuntungan leungeunna. Wakilna sareng hijikil naon adzahibu anu naon adzahibul anamil anu leungit pirang-pirang ramona. Waqala sareng ngandika sahal Barawi Imam Barawi ya ari itu ajdam illatun eta hiji panyakit ma'rufatun anu dikanyahukeun. Fahuwa maka itu hadis min babit tasbihil balik eta tina setengah bab tasbih al balik. Wa manal hadis sareng ari maknana ya hadis kullu syai'in ari saban-saban hiji perkara lahu kan itu syai' syarafun wa azamatun eta hiji kamuliaan wa azamatun sareng keagungan au kullu syai'in atawa saban-saban perkara yutlabu anu disupri itu syai' teh au yubahu atawa dimenangkeun tu syai' au kullu syai'in atawa saban-saban hiji perkara lahu kana itu syai' qalbun ari hiji hate yamliku qalban tegas nama anu ngamilik itu syai' qalban kana hiji hate la yabda'u anu teu ngamimitian itu si jalma bisa babi dalika kalawan sababna perkara punten pain dipayun la yabda'u anu teu ngamimitian nonya la yabda'u anu teu ngamimitian bisa babi dalika kalawan sababna itu perkara asyai'a kana hiji perkara naon bi bismillahirrahmanirrahim lafaz bismillahirrahmanirrahim fahuwa maka itu syaikal hayawani al maqtu'i dzanbi eta sapertikeun hayawan anu dibuntungan buntutna au kaman qata'at yadahu atau sapertikeun hayawan anu dibuntungan leungeunna atawa cokorna au kaman atau sapertikeun hayawan zahibat anu leungit naon anamiluhu pirang-pirang tungtung ramona itu siman au kaman atau sapertikeun jalma judamun ari corob fi naqsihi dina kakurangan itu si jalma wa ainihi wa aibihi punten sarang aib atawa cacadna itu si jalma syar'an mungusara wa intamma jisman sanajan sampurna itu si jalma apana jisman jisimna. Waktu lifa fil basmalati wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan aya barokah tur manfaatna pikeun urang sadayana anu ngupingkeun anu mentonan anu ngalugoh kana ieu kitab syarah kitab Safinah. Mudah-mudahan sing janten urang kasyafaatan ki yaumil akhir ku seorang muallif ya kitab syarah kitab Safinah sareng matan kitab Safinah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.